Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya saperakanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda ieu dongeng karangan Koswara para mitra anu mulia mangga urang teraskeun hanca dongengna. Geus kitu mah terus si bibi warung ngaladangan sangu ngalasangu sakalian jeung sayur kacangna 2 wadah. Sanggeus beres ngalasna sok dibikeun ka Ki Sabda jeung Nyi Ina. Prak duanana harita dalahar diri Ki Sabda sanajan nya bangsa siluman tapi da puguh manehna keur nyamur jadi manusia. Bari kayan tangtungan persis siga jalma atuh. Harita oge daharna siga kailaharan manusia biasa malah katempo leuwih ponyo leuwih segut bata Nyi Ina alias Nyi Santi teh. Beres dahar terus diajak ka jero langsung ka imah si bibi nu pernah nagigireun warung. Duanana terus dariuk didinya sejang ngareureuhkeun ka cape. Ari si bibi mah terus ka warung deui puguh kahalangan ku Billy. Di tengah imah ka warung teu bisa jelas nya kitu deui sabalikna ti warung ka jero imah da puguh kahalangan ku tepas. Nyi Ina alias Santi najan kumaha hatena ngarasa teu tenang. Ngarasa teu lugina babarengan jeung Ki Sabda komo ayeuna sanggeus manehna nyaho kana kaayaan Ki Sabda sanyana. Mikir 2 kali mun kudu teterusan babarengan teh dirina salaku saurang bangsa manusia. Bet keheulaan ari kudu boga panutan, kudu boga bebeureuh ka bangsa siluman. Najannya kabela jeung kanyaa Ki Sabda ku manehna karasa, tapi tetep hayang misahkeun diri Ki Sabda. Anu matak najan lahirna siga nu sugema, babarengan aya di jero wangunan imah si bibi warung di lembur darmaga. Ari hatena mah tetep ngarasa honcewa ngarasa mangmang. Dina pikiran Nyi Ina ngagerempes kieu. Sigana aing kudu bisa sagancang-gancang ngajauhan diri Ki Sabda. Mun babarengan wae jeung manehna keur aing moal lugina. Moal tenang dina lumampah ngoning neangannya teh Titi. Nyaan najatnya katempona siga nu bogoheun siga nu miberat ka aing ayeuna geus Sabda milu marengan ka aing tapi aing keheulaanan. Kudu jadi pamajikan bangsa siluman. Eueuh ti dituna aing kudu boga salaki ka siluman. Ti heula mah sugantelin bangsa siluman si horeng geuning Ki Sabda teh papatihna raja siluman Prabu Cakrasena. Musuh aing keneh nu keukeuh hayang ngilakakeun ka diri aing. Kitu ngocomangna Nyi Ina alias Nyi Santi dina hatena. Ki Sabda nu diuk aya hareupeun Nyi Ina di patengahan imah panggung padumukanana si bibi warung gancang tumanya. Nyai, kunaon ngalamun wae? Na teu bingah disarengan ku akang. Dina geter omonganana ku Nyi Ina karasa pisan yen Ki Sabda memang siga nu bener-bener bogoheun ka manehna. Ah si kakang mah make naroskeun kitu sagala. Nyi Ina nemongkeun budi siga nu bener-bener bageur jeung ngalayanan kana karep hatena Ki Sabda. Kan tenan bingah sareng atoh kakang, sanu teu atoh sanu teu bingah. Sasarengan sareng pameget kasep sapertos akang. Mumpang abdi ngahulang teh ngalamun tayalian hate mah ngemutan kaayaan teh Titi. Bonya kahartos atuh ari kitu mah. Dalah kungkang tiasa kasawang kumaha nalangsana kumaha tugeunahna kaayaan hate Nyai ayeuna pipisahan jeung teh Titi. Nanging ulah salempang engke engkang baris teras melaan ka salira. Laras engkang baris melaan ka diri abdi? Ih nyapugu atuh. Moal nyangka ngabohong ka salira. Ayeuna ge peda we tacan manak leratan ye. Nu matak engkang tacan ngayakeun tina kanaon-naon. Ngan muga-muga kahareupna engkang bisa narekahan, bisa manggihan Nyi Titi, bisa melaan ka anjeunna. Janten engkang ayeuna mah teu terang di mana ayana teh Titi. Mau tak ka ngarospoekeun akang teh. Heran akang teh puguh naha kaayaan teh Titi teh bet meuni poek meredong. Teu tiasa katinggal ku diri engkang. Pan kang teh bangsa siluman sanos radang kang soros jalmi biasa. Moal nyangkang dugi ka teu tiasa ningali ku panon batin engkang kana kaayaan lanceuk abdi. Mun kitu mah teh tela pangarti sareng ilmu panemu engkang teh handap keneh. Cetek keng disebatkeun diri engkang teh bodoh panginten. Hehehe ari nu geulis bet make sasauran kitu sagala nyangka akang bodoh keneh. Belegu keneh. Ilmu panemu akang handap keneh segarupa kumaha teh.
ulah salempang pokok nama isuk pageto baris kanyawan ku urang di mana aya sareng kumaha nasibna Nyi Titi ayeuna mah tenang we heulanan ulah waka loba pikiran naon-naon padahal abdi geus teu sabar hayang geura manggih laratan ngeunaan kaayaan Teh Titi nya ari kitu mah teu naon-naon meureun tacan waktuna pikeun abdi ngengingkeun laratan ngeunaan kaayaan Teh Titi katara paroma Nyi Inah ngandung kahaneueul ngandung hate nu pinuh ku kakuciwaan tos ulah dijantenkeun emutan anggur gunakeun ieu waktos pikeun urang ngareukeun kacape keur jongjon antara Nyi Inah jeung Ki Sabda ngobrol ana jerit teh kulaneun eta wangunan imah kadenge anu ngajejeritan sora meuni melengking les-lesan bangun nu kanyerian Ki Sabda jeung Nyi Inah langsung nangtung terus ngadatangan si bibi warung kabeneran si bibi harita gerek ka jero imah siga nu rek nepungan Nyi Inah jeung Ki Sabda barang papanggih di lawang warung si bibi hari weus-weus ngomong bari nemongkeun paroman siga nu loba kasieun jeung kaheuwas Aden Nyai meuni gegabegahan kieu bibi teh yeuh eta palikulon ka kuping anu jejeritan ih malah anu ditelasan mah kitu Aden tak geuning ka kuping sora jejeritan cek si bibi bari ngadedengekeun sora nu jurat jerit sora awewe bangun anu keur manggih kasedih jeung kanyeri aduh nuhun nya bibinya ieu tangtu aya kajadian nu teu diharepkeun yeuh moal-moal ditungtung lemur palikulon ka jantanana Ki Sabda jeung Nyi Inah nganyarita antosan di dieu nya teuing sadikeun akang rek neang ka belah kulon aya kajadian naon cenah palih dinya teh tah antosan heula jeung si bibi di dinya ahli abdi mangantosanan teransah nu terang eta kajenderan palih kulon teh aya patula patali sareng pamaksadan urang yuah urang sasarengan tema Nyi Inah hayang marengan malah kapanasaran manehna siga nuluy gede batan Ki Sabda janten kitu nya sumuhun hayu atuh ku akang diader bibi wayah dikadurun heula nya bibinya mang Aden mah Nyai mung sing ati-atinya bilih matak cilaka engke mah engah kadarieu deui diantos ku si bibi mangga bibi ayo Nyai mangga Kang satengah nululumpatan harita keneh Nyi Inah jeung Ki Sabda kaluar ti wangunan warung si bibi terus lumpat ka belah kulon da palebah lembur gedena hayang ngabuktikeun ngeunaan sora nu kadenge jejeritan tetela nu keur meunang musibah di wangunan hiji imah kencaeun jalan belah kidul palebah imah panggung tapi gede dirinya katempo di buruan geus loba jalma pangeussi eta lembur ngagarimung lain bae urang darmaga tapi oge aya urang sasak lemah jeung urang lembur Cibungur nu ngahaja hayang nyaho ngeunaan kajadian di eta imah Nyi Inah gancang tumanya ka salah saurang jalma nu aya di eta buruan aya naon ieu teh Mang aduh nu mawi neneng aya kajentan Rajapati teu kabujeng katulungan temal eta jalma bari dina omong-omonganna ngebrehkeun ka haneueulna pantes mun haneueul teh malantran teu kaburu bisa nulungan korban kutan saha kitu Man nu janten korbanna Nyi Iroh nu ieu teh kagungan bumi duh mung carogena mah anehna teh teu aya pada sadana ge pada terang yen sontena teh naon teh aya jeung ina teh omongan lalaki diheueuhkeun ku sarerea yang memang kitu kanyataanana Nyi Inah gancang harita ngajak Ki Sabda ka jero imah breh di patengahan imah ngajapapang layon saurang istri ngorakene barang ditanyakeun ka urang dinya cenah Nyi Iroh teh panganten anyar kawin katara 2 poe ari salakina asalna urang Hampang harita memang eueuh ngan mun nilik kana kayan layon estuning mata kuatir lantaran palebah dadak katempo siga tapak nu belas siji pakarang anu seukeut harita tuluy ngaluarkeun getih ngalemere basa ditanyakeun sugan aya bukti liana nya jebul aya Pak RT nyampeurkeun harita Pak RT nemongkeun kertas sacawir ka Ki Sabda jeung ka Nyi Inah gancang ku Ki Sabda dibaca lalauna hei urang darmaga ulah leungiteun jang Ina dibawa ku kuring sedeng Nyi Iroh wayahna di alanyawana bungan basa dipentas salakina manehna teu mikeun jang Ina ulah diteangan lantaran mun aya nu nyoba-nyoba neangan mangka baris pinanggih jeung kacilakaan kuring nu malingna jang Ina pokona mah saha Kang Sabda anu malingna teh mata keringarna teh Sukmawati
Nya Sukmawati Nyi Inah jeung Ki Sabda silih reret marengan hate nu ngagebegrewas oge barang rengse babarengan maca eta tulisan nu aya dina kertas sacewir. Saterusna eta kertas sacewir ku dirina Nyi Inah dipenta ka Pak RT. Ku Pak RT dibikeun asal bisa mantuan maluruh nu jahatna. Hal eta memang disanggupan malah Pak RT jeung nu liana ge dibejakeun. Yen maranehna duaan salila ieu matuh di imah si bibi warung nu pernahna ditungtung wetan lembur dar remaga. Geus kitu mah duana tuluy pamitan mulang ka panganyerkanana kalawan sajeroning lempang di jalana eueuh nu ngaromong jarempe najan ari hate mah ngarahuh ku rupa-rupa perasaan utamana mah Nyi Inah nu pohara keheul jeung amekeunana munilik kana eta kajadian. Datang ka warung si bibi gancang ku si bibi ditanya meni hari weus-weus. Tapi can dijawab naon-naon malah mah terus diajak ka tengah imah. Nya saterusna tiluan ngariung di tengah imah. Najannya harita can peuting-peuting teuing. Warung ngahaja ditutupkeun si bibi ngarasa panasaran. Hayang geura nyaho kana caritaan Jang Sabda jeung Nyi Inah nu kara datang ti lembur kulon. Sok saurkeun Aden neneng kumaha teh jeung aya naon palih kulon teh. Nah saurkeun atuh sing jelas bibi mah teu kinten ngaraos panasaran. Jabi ti eta maraos gegebegan sok sieun aya naon-naon. Sok ngadadakeung bibi teh ih kareueung ari ngopingan jajeritan teh. Si bibi ngomong make jeung dibarengan ku bibiri jidigan sagala rupa. Para mitra anu mulya ngaso heula ngaso. Ngaso heula ngaso heula ngaso. Mitra sadaya leguk Nyi Inah nginum kabeneran aya cai menang tadi nyadiakeun si bibi. Demi Ki Sabda harita manehna nyarane kana bilik wangunan imah bari semunah naik kawas nu capek. Aden saha nu kaeng musibah teh? Saha nu tadi ka kuping jajeritan teh saha? Tangga saurkeun enggal wartoskeun ka si bibi meni panasaran bibi mah ieu. Hoyong geura terang Aden. Bibi warung geus pok deui tumanya ka Ki Sabda bangun bener-bener pisan ngarasa panasaran. Bibi, hari bibi di dieu teh mung nyarida. Ki Sabda kalah nanyakeun kayan si bibi. Masa memeh ngajawab kana pertanyaan. Sumuh nyalira Aden da salaki ibi mah kapengker ge tos teu aya. Katara si bibi siga nu sedih. Daya kumaha bibi? Parantos tilar dunya. Jadi kumaha nya lah. Ku bibi teh sebati lardunya we padahal mah saresna mah sanes. Kumaha bibi teh kahartos abdi mah? Nyi Inah nanyakeun. Nya lah maksad teh janten jangan maot we. Margi nikah deui sareng batur dasar lalaki teu boga rasa tanggung jawab. Kabisa ukur nyeri anak batur. Si bibi kukulutus. Geh kutan kitu ai sugan teh leres ti lardunya. Duh. Jadi dianggap leungit ku si bibi merenya. Aduh geus pipisahan. Aduh tapi teu naon bibi da kitu panginten kaoyongna muga-muga si bibi sing bisa enggal kaing gentosna tiasa kaing caroge nu langkungnya batan si mamang. Ya muga-muga atuh Aden ngan ketang lah kajen teh teu boga salaki we bibi mah tibatan boga salaki kalau salaki cunihin mah siga juul teh. Tos sabaraha taun bibi larengohan tos aya panginten 3 taun mah nyai. Moy ayeuna mah tos asa biasa bibi teh hirup sosoranganan. Mung tadi aya kajandaran kitu bet gegebegan bibi teh. Sok sieun aya nu ngacaukeun ka aya lemur. Duh, kumaha mangka ning eueuh geusan paku kumaha make ngadadak ting sariak kana bulu punuk ya bibi mah. Bi, teu kada sieun sarengkeung bi. Margi abdi sareng Nyi Inah, rupina baris aya di dieu heula kaing saminggu mah. Hoyong terang kana kajantanan saterasna ieu lemur. Sadu terang mungi enjing sareng mungi pageto aya deui kajantanan saros wengi ieu. Karunya kana resib Nyi Iroh. Jeung Nyi ieu we Jang Ina abdi mah bibi. Janten Nyi Iroh teh kaeng musibahnya Aden. Umawi anjeunna teh aya nu nelasan. Carogena teu aya. Dicanak ku nelasanana duka dicanak ka mana? Dedeuh teuing Nyi Iroh mangkaning anyar pangantenan ayeuna kada pipisahan. Hawatos teuing Aden. Natos kapenak nelasanana tapi teu acan. Umawi teu acan bibi. Ngan ari laratana mah aya lantaran dada palih kencan Nyi Iroh katinga tapak 12 ku keris atau balati.
jadi ditublas ku pakarang keris sigana mah. Ih, kumaha mun datang ka bibi meres saraya teuing. Tenang bibi, moga-moga teu ka dieu. Ulah naon-naonkeun gedang daya abdi marengan sareng Punadi di dieu. Obrolan antara si bibi jeung Ki Sabda katilu nyiina. Eureun nepi kadinya lantaran geus tunduh. Si bibi maleos asup di ka kamarna rek sare sigana. Demi nyiinah jeung Ki Sabda tetep araya kene di patengahan imah. Sakedapan dua nana jara rempe taya nu ngomong nganyi inah tetep tereureut harita teh ngalak-ngili kana kertas sacowir nu aya dina leungeunna. Kertas nu aya tulisan nu nerangkeun ngeunaan eueuhna Jang Ina jeung ngeunaan maotna Nyi Iroh pamajikan Jang Ina. Tapi lain eta nu ngalantarankeun hate Nyi Inah gegebegan jeung panasaran ngan ku ayana nu ngirimkeun teh nyebutkeun ngaran Sukmawati. Bet ngadatangkeun ka panasaran lain lumayan. Najan kumaha dirina ge hayang apan mulangkeun ka nyerikan Den Sukmawati, pek ayeuna make kapanggih aya kertas di kamar imah jeung Ina di lemur darmaga kulon. Ki Sabda nu sejatoh-tohan melaan ka diri Nyi Santi alias Nyi Ina. Hau ge hayang bantuan melaan ka urang lemur darmaga, harita pok nyarita ka Nyi Ina. Nyai, kah kumaha Kang Sabda? Nyi Inah mencerong antem ka Ki Sabda. Nah bener Den Sukmawati itu geus ngalanyawa Nyi Iroh. Bari geus moal kabur dirina Jang Ina. Ki Sabda tumanya kawas nu ditujukeun ka dirina sorangan. Duh ka tukang nanging upami nilih kana kaayaan korban mah tetela dada kenca siga urut 17 ku keris. Yakin tangtu keris titisan iblis. Bisa wae keris teh dititah ku Den Sukmawati saterusna Den Sukmawati malah kabur Jang Ina. Nganapan keris titisan iblis mah diheula ge leungit tina cekelan Nyi Euis. Lain eta tina cekelan Den Sukmawati atawa ayeuna geus kapibada deui ku diri Den Sukmawati gitu. Sigana mah kana kitu Kang Sabda, tetela geus aya nu nyalametkeun. Kan Den Sukmawati najan mimitina mah Kang Sabda nyebutkeun yen Den Sukmawati keur mujasmedi ngan ayeuna mah abdi nyaho. Yen Den Sukmawati teh basa kamari ieu dipanyara di alam siluman di negeri Buana Lila. Lantaran abdi nyaho kana kat omongan Ratu Siluman Cakrasena jeung pihak Nyi Mas Centring Keling ngan aya nu nulungan bari saterusna ngacaukeun alam manusia. Ayeuna sigana mah geus mimiti deui atawa geus bisa nyekel keris iblis nu saterusna dipake maehan ka jalma-jalma nu teu tuah teu dosa nu teu dipikaresep atawa saluyu jeung cita-citana. Teu mustahil Jang Ina dipikabogoh ku Den Sukmawati lantaran ngora keneh bari anyar keneh pangantenan. Urang boga kewajiban pikeun maluluhna. Karunya ka ulang dieu sieun aya kajadian di cara nu kaalaman ku Nyi Iroh jeung Jang Ina. Aya-aya wae sesekelan deui Nyai. Tapi akang moal putus aka, akang baris terus marengan Nyai melaan ka Nyai. Kumaha mun aya Nyi Mas Centring Keling atawa Ki Seta tepung jeung akang sigana maranehna moal resepeun ku ayeuna akang babarengan jeung abdi. Nu matak mending tinggalkeun abdi makang. Keun abdi mah sorangan we bisa ngajaga diri. Udah sok nyarita kitu Nyai, akang ge sanajan kumaha moal bisa ngajauhan Nyai mah akang baris melaan ka diri Nyai. Sedang engke papanggih jeung diri si Seta atawa Nyi Mas Centring Keling ngajak papaseaan peda akang marengan Nyai. Hehe kumangke we akang teu moal sieun. Moal munur sasiku moal ngejat satunyang beas. Ceuk paribasana akang mah geus gilig pikir moal umut kalinduan moal gedaganginan. Bakal diaduan dua nage ku akang mah. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia, atuh kakarage jempe omongan Ki Sabda ngadadak luhureun imah kadenge sora angin ngaguruh. Nyeorlin sora angin topan nu dadak-dadakan atuh kontan Ki Sabda jeung Inah eureun ngaromongna. Paneuteub Ki Sabda jeung Inah manco ka luhur ka palebah langit imah. Duanana sayagi ngajaga segala kamungkinan mun teh aya kajadian nu teu dipiharep mangka maranehna moal rek cicing. Kana tangtu satekah pola baris nyang hareupanana. Les sora angin ngaguruh leh eureun diganti ku sora Nyi Kikik seuri mata kukurayeuna keur kadengenan.
ngadatangkeun rasa keung jeung sieun kitu sigana keur anu borangan keur jalma biasa mah tapi keur Ki Sabda mah teu keung teu sieun kehilaanan mun kudu sieun ku sora kitu komo ieu apan manehna bangsa siluman kitu di diri nyina ayeuna geus eueuh rasa sieun jeung keung teu perti ti heula lantaran ina geus digembleng ku ilmu panemu jampe pamake naon rupa kajadian nu tumiba kaalaman ku Nyi Inah alias Nyi Santi baris diseng hareupan sora menit terus taya eureuna cicirihilan beuki namah-namah panasaran Ki Sabda jeung Nyi Inah sakedapan silireret malah Ki Sabda ngaharewos harita ka Nyi Inah Nyai tetela Nyi Mas centring keling datang teh urang kudu waspada iatna lantaran manehna bakal nyieun tindakan anu matak ngarugikeun ka urang dieu tenang we Kang abdi teh sieun tema Nyi Inah mata greug-greug keur kitu torojo si bibi nyamperkeun katara beungeutna menipias taya getihan pantes mun kitu sigana ngadengieun sora Nyi Kiki tangtu ngarasa keung jeung sieunana si bibi nyekelan leungeun Nyi Inah bari pok ngomong bari ngadarendeng aduh Nyai keung bibi mah ih sieun Nyai sieun kumaha atuh geus kieu Nyai aduh kumaha eta dangukeun Nyai dina suhunan teras-terasan ka kuping sora kuntilanak aduh si bibi bibiri gidigan tenang bi keun aya abdi sareng Kang Sabda moal naon-naon bibi mah ulah sieun ulah keung kumaha mun asup ka dieu Nyai aduh meureun bibi baris dipaehan baris dikerekep keun urang sanghareupan ku abdi sareng ku Kang Sabda teu kedah sieun teu kedah keung bibi Nyi Inah satekah pola ngabeberaha teh si bibi ngarah teu keung teu sieun teuing harita atuh centring keling cicirihilan Sabda Santi keluar sia ku aing di dagoan di luburuan deuleu gancang keluar sia war jelig kadenge di buruan imah deketeun warung aya sorang ngagejlig duka sora naon Ki Sabda jeung Nyi Inah jelung-jeleng keluar sedengkeun si bibi di sina ngadagoan di jero tetela barang maranehna datang kaburuan di dinya geus nangtung Nyi Mas centring keling keur ngajega nangtung bari panon ngagebur hurung molotot ka Ki Sabda bangun pohara amekeun jeung pohara cecebeunana syukur maraneh kapangih deui Santi Sabda ngahaja ku aing di teangan bongan alika geus nyiksa ka aing deuleu Nyi Mas saena mah Nyi Mas geura mulih kalian barek ngaganggu ka diri kuring Ki Sabda ngomong leuleuy atuh para mitra nahan nafsu ditahan kumaha dedengean teh aing kudu mulang ti dieu kudu ninggalkeun sia Sabda teu bisa aing nu neangan sia sanggeus diteang ka gedong Den Sukmawati teu kapanggih ayeuna kapanggih ti dieu ngajedog di warung bintin moal aing moal mulang kitu wae samemeh ngahukuman ka sia deuleu Sabda kurang ajar sia nya ngahukuman ka diri kuring kumaha na kuring mah kerek dihukum sagala naon sababna naon dosa kuring Ki Sabda mencerong seukeut ka diri Nyi Mas centring keling nu keur amak-amakan montong pura-pura pikun sia montong api-api bodoh Sabda sia nah sia teh teu rumasa nipu ka aing nah sia teu rumasa geus ngabobodoh ka diri aing teu rumasa memang teu rumasa pernah nipu atau ngabohong atau ngabobodoh ka andika Nyi Mas ari kitu geus nipu naon jeung ngabohong naon ka diri kami ka andika teh pan sia nyebutkeun yen Jang Darta aya di pamatuan kami di Guha Warudoyong Pasir Caringin tapi kanyataanna basa diteang ku aing gering eueuh mana kitu geus sia geus nipu ka aing geus ngabohong ka aing hayo aku sia kurang ajar memang kuring geus ngabejakeun kitu ka andika Nyi Mas tapi dari ngabohong mah teu rumasa kuring nyaho Jang Darta geus aya di padumukan anjeun tapi mun teh mah Jang Darta eueuh nyameureun kabur atawa aya nulungan ka manehna montong loba omong si ayeuna keneh sia kudu milu sia rek diasupkeun ka panyara-panyarangan ya panjara racun nu aya di alam siluman hamelu sia ka aing moal bisa kami mah moal sangeunahna wae andika mah rek ngasupkeun kami ka alam siluman ka panyara-panyarangan mun kitu sia kudu daek babarengan jeung aing teu naon andika moal diasupkeun ka panyara tapi sia kudu milu jeung aing deuleu milu babarengan jeung andika kumaha sia salaku bangsa siluman sakuduna ngomplot jeung aing lain jeung manusia fantasi Santi jadi kudu babarengan jeung aing hayu urang neangan Sidarta keur pisah lakian aing urang neangan Den Sukmawati jeung keris titisan iblis nu leungit
Yuk ngaranen Sukmawati bisa nyicingan di imah pasir Samoja. Wah, Nyimas Centring Keling. Ayeuna mah antara urang duaan geus sepeda jalan beda kaayaan. Kami mau morek bebarengan deui jeung Andika. Najannya ge boga maksud nu sarua. Ngan moal bisa ngahiji, Andika kami hampura we. Kurang ajar sia. Ieu gara-gara si Santi tangtuna ge. Sasakeun sia-sia ku aing rek dipodaran deuleu ngarah aing babari mawa si Sabda. Nyimas Centring Keling maju ka hareup bari panon mencrong seukeut naker ka Nyi Inah alias Nyi Santi. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia, Nyi Inah alias Nyi Santi maju ka hareupeun Ki Sabda. Jenang tung bangun taya karisi jeung karingrang teuneng ludeung taya kakeueung teh sanyana. Centring Keling, dasar bangsa siluman edan kabisa ngambek-ambekan jeung main ancam sagala. Hayo aing geura podaran ku Andika mun bisa mah deuleu. Sret Santi ngaluarkeun cucuk gelung. Kakara inget yen ti heula basa ningalkeun eyang Sukmarasa ku anjeunna di pasihan cucuk gelung. Cucuk gelung dikaluarkeun cucuk kone para mitra. Cucuk kone dikaluarkeun ku Nyi Inah alias Nyi Santi. Tetela cucuk kone nu dijieun tina tulang. Panjangna kurang leuwih 2 ramolo kolot. Tungtungna seukeut tur lancip siga awi panusuk sate. Eta cucuk kone terus dicekelan ku Nyi Inah pageuna keur kalayan mun manehna kadesak teh. Moal rek asa-asa ngagunakeunana najan kudu nyang hareupan siluman ge moal rek sieun ieu. Ki Sabda ngarasa heran ku Nyi Inah ngaluarkeun cucuk kone. Nyabut cucuk kone tina cangkengna memang diselapkeun dina cangkeng. Aneh kedah naon dina gelung di luhurnya. Kumanehna teu digunakeun dina gelung da puguh buukna siga nu ngarumbai. Teu digelungkeun najan heran jeung panasaran, tapi Ki Sabda teu loba omong, teu loba tatanya. Manehna yakin moal pati-pati Nyi Inah ngaluarkeun cucuk gelung lintang aya guna jeung mangfaatna dina ngeuning yang hareupan Nyimas Centring Keling. Ngan lamun teh Nyi Inah nepi ka cilaka upamana nepi ka teter jajaten, manehna moal cicingeun kana tangtu baris melaan baris manduan. Nyi Inah mencerong seukeut ka Nyimas Centring Keling bari nyekelan eta cucuk kone sarta pokna. Siluman Centring Keling, hayo kuring geura serang ku Andika. Geura podaran lamun nyata Andika bisa ngalaksanakeunana. Tangtu sia baris dilaksanakeun Santi. Ayeuna keneh sia baris dipodaran ku aing deuleu. Ngan eta maneh make ngaluarkeun cucuk kone sagala. Bet meuni araraneh nah keur naon teh keur cocolek apu. Tema Nyimas Centring Keling bari jeung paneteupna manco kana cucuk gelung dicekel ku leungeun katuhu Nyi Inah. Lain keur naon, lain keur cocolek apu, lain keur cocolek tarasi, ngan keur maehan anjeun. Sakurang-kurang ngarah anjeun bisa talu. Bongan salila ieu maneh ngaganggu ka pihak kami. Ku kituna ayeuna geus waktuna Andika kudu talu ka kuring. Nya ieu pakarang najan mangrupa cucuk kone tapi kuring yakin Andika bakal lumpuh. Nyi Inah nemalan harita bari jeung gede kayakinan eta cucuk kone nu dicekel ku manehna ampuhna keren. Heran aya cucuk kone dipake pakarang. Teu lieur Andika teh Santi. Mana kitu ge keur nyolek tarasi nu kitu mah aya wae. Dengekeun ku sia Santi. Sigana tongboro kami nu disebut siluman nu gagah sakti luhur elmuna loba pangabisana. Dalah bangsa manusia ge eueuh nu kabisa naon-naon. Moal sieuneun ku cucuk kone mah deuleu. Jadi mending selapkeun kana cucuk gelung. Kami rek beul moal rek sieun. Kalian kami yakin sia moal bisa ngelehkeun aing deuleu ku cara kitu. Ngomong Nyimas Centring Keling bari juba jebi sagala ngahina bebea karep ka diri Nyi Inah alias Nyi Santi. Waktosna seh.